demantak waliullah mah tenang aya nanaon ge tenang teh naon kapan urang mah macaan buku waliullah macaan buku Lauhil Mahfuz baca gue ya begitu kejadian geus jahwa gua geus dibaca we di Lauhil Mahfuz begitu kejadian teh seserian pas lupa pas tuh pae seserian nya itu kurang sih pas sarua di Lauhil Mahfuz kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya jerian sia susurian teu kumaha lain di alamna sia mah keur macaan Lauhil Mahfuz sia mah kan poek Lauhil Mahfuz nu aya syariat atuh kabeda sia mah di alam syariat deuleu banjir ceurik anu wali mah seserian deuleu Lauhil Mahfuz akur jeung di Lauhil Mahfuz seserian nya tuh mantap beda alam atuh beda nu geus kawin jeung nu can kawin alamna beda anu boga pamajikan jeung ditinggalkeun atuh alamna beda atuh beda alamna salam Masya Allah tapi kabeh ge kebijakan Allah urang teh apa wallahu alimun hakim anu jelas wa mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur di samping dipanjangkeun umur dibere sehat di samping dibere sehat urang dibere bisa ibadah samping bisa ibadah bisa tobat ka Gusti Allah urang maot pamajikan urang maot anak urang incuran keluarga urang kabeh keur aya dina tobat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barokati umil Quran al-Fatihah.